52 nya 52 kurang dibayar. Mana bakal moga hutang keneh urang. Pasti boga hutang teh 100. Oh 100 duit. Kamarnya duit berem katanya. Ayeuna dipulangkeun kana nu biru aya urang teh 52. 52. Berarti 48 deui. Tuh 52 tuh. 52 tah dijajarkeun tah 52. Heeh 52. Heeh. 48 deui. Cica tanyakeun. Aya. Nah, ini teh boga hutang keneh wae nih. Pan abah teh cerita nginjem teh duit beremnya. Ah, dia 100. Nya, heeh. abah teh mulangkeun duit teh ka dieu teh mayar hutang caritanya nya. 52 berarti boga hutang 48.000 deui. Ampun juga mah kitu. Ampun eta mah. Itu ngalicikan ka urang teh pan ieu teh dibayar tuh urang teh 52. 52. Heeh. Berarti 48.000 deui. Ah, aing ngana haul kitu batu dan yang bawa deui duit takon ngayeuna mah. Rek mah. Dan bukan hutang keneh wae urang geus boga 52 kurang dibayar tah. Teka hati aya teka hati ka. Rek mah tuh ayeuna. Mantau ge ngayeuna mah. Aya eta rek kumaha? Rek kumaha mantog? Bawa mantau ge. Geus. Hei. Bukan mantau ka, urusan mantau. Aing mau hutang